Nyamatang sing senyet. Jadi tanaman sana sing beunghar hate. Kadua, kunci kabagjaan dunia kabagjaan akhirat sok beunghar hate madangarina. Beunghar hate sing jembar mana. Masalah apapun enjoy we teu katingali. Ngan moal bisa jelema beunghar hate. Aya carana. Sok teh ngan ka Sukesmas obat hayang beunghar hate. Moal aya di Sukesmas. Kira-kira mun neangan obat hayang beunghar hate aya moal? Moal aya. Di mana letakna ieu beunghar hate? Allah ngadawuh dina hadis qudsi pi dawuh Allah tafarrog li ibadati amla'u qalbaka ghinan. Sempetkeun waktu keur ibadah ka Gusti Allah. Amla'u qalbaka ghinan, hate urang bakal dipinuhan ku kabeungharan. Abdi gaduh jamaah sering ngaos ka pamanukan. Cek logika piraku ieu jelema kudu panggih jeung susah. Dua anak pejabat di Kabupaten Subang, suami istri, budaknya jadi polisi dua anak. Ungana lepon unga ngawe kasusah nu ditanya nu dibejaga-tanyakeun teh. Curhat nanti. Gus pugu aya gaji teu mah Gus pugu eta dipotong ku bank. Ya. Aslina ibu, poe naon teh aya keneh we anak can dihapus. Cek logika piraku ieu jelema panggih jeung susah. Bareng ditanya da bohonganna minta solusi kan? Ditaros. Bu ari ibu kana ibadah sebenarnya kumaha jeung keluarga? Baru manehna ngajawab. Pokna kumaha? Ibu rumasa kana ibadah mah sakasampeurna. Ibu masana kana ibadah mah rumah sarumah. Tah, akibatna kitu hate sempit. Dah hayang beunghar hate mah kuncina cingnyaan ibadah ka Gusti Allah. Sempetkeun urang waktu keur ibadah ka Gusti Allah. Enak ya ibu. Ibu punya masalah, ya, punya masalah. Tadi nama masalah ieu, terus urang teh wudu. Terus maca Quran, sholat, eta karaosna di mana geus aya, geus wudu, geus sholat, kana hate tamah galau atau jadi tenang? Ternyata nu bikin hati tenang adalah ibadah. Geuning bisa tinu ibadah jadi tenang. Emut dina sholat ku urang suka dibaca, ya muqallibal qulub, wahai dat nu ngabulak-balik. Saha nu ngabulak-balik hate teh saha? Allah. Begitu urang keur susah, keur galau, urang nyaan ibadah dibalikeun hate urang ku Allah tinu susah jadi tenang. Berarti nu menjadi ketenangan teh beunghar hate. Mun hayang beunghar hate kudu kumaha? Singnya ibadah ka Gusti Allah. Paksakeun maca Quran, wiridan, maca sholawat, gerapekan hate teh tenang. Begitu susah ku Allah dibalikeun tah. Tinu susah jadi tenang. Maka kuncina dina rumah tangga penuh dengan ketenangan, titip teh intan sing getol ibadah ka Gusti Allah. Percaya da sim kuring wah ka dieu teh atuh amineng ka dieu mah nya rutinan di dieu tukang ibadah. Insyaallah ketenangan datang tina ibadah ka Gusti Allah. Hiji tah sing getol ibadah ke ku Allah hate urang dibeungharkeun. Kadua, kunci kabagjaan kahirupan dunya boh dina rumah tangga boh di dunya. Nu kadua kaful ada. Naon kaful ada teh nahan diri tina nganyerikeun batur. Mun ceuk urang mah ulah nganyerikeun batur jeung hate urang kudu bisa nanggung ka nyeri ti batur. Bahagia garapek. Hiji naon nu kaduana teh naon cenah? Ulah nganyerikeun batur jeung urang kudu narima kudu bisa nanggung ka nyeri ti saha? Ti batur. Lamun urang nganyerikeun batur maka akhir bari urang bakal manggih ka nyeri. Boh bahasa budi sing sae terus orang kudu siap narima ka nyeri ti batur. Naon sababna? Hirup di alam dunya dawuh Imam Ghazali al insanu fil ardi kal matar, manusia di alam dunya mah jiga kana cihujan. Ibu-ibu nu ngariung apa cihujan? Jiga naon? Oh jiga cihujan. Kana cai hujan jalmi kabagi tilu. Aya nu resep, aya nu ngewa kana cihujan, aya nu biasa-biasa. Ta manusia seperti itu di alam dunia. Saha nu resep kana cai hujan? Tukang bajigur. Begitu geratak hujan, alhamdulillah cek tukang bajigur. Aing payu je dagang. Ai tiris-tiris kita sok hayang nu haneut-haneut. Aya nu amek kana hujan teh. Tah geuning nya tukang es. Kakara ge siap-siap rek dagang geratak hujan. Amak-amakan tukang es mah. Katilu aya nu biasa-biasa kena cihujan. Saha? Tukang baso. Biasa-biasa tukang baso mah. Sok tukang baso mah panas atoh, hujan atoh. Cek tukang baso alhamdulillah cenah panas. Ari panas kita sok lalieur jalangar cenah jelema teh sok hayang nu lada-lada. Darajan baso.
Begitu hujan, atuh tukang baso mah cek tukang baso. Alhamdulillah hujan, ada hujan sok tariris. Ari jelema taris sok aya nu haneut-haneut, tuhan panas-panas. Jarajan baso. Tah, hidup manusia di alam dunia ieu moal jauh ti seperti kitu. Nu resep aya, nu ngewa aya, nu biasa-biasa aya. Maka tatkala nu ngewa nyieun goreng ka urang kudu bisa nahan kagorengan ti batur. Dinu harti cekolot mah ulah bitu tinu naon? Tinu baham. Mun meunang ka nyeri, meunang ka teungeunah ti jalma tong sok bitu tinu baham. Mending daripada bitu tinu baham mending bitu tinu goloh, tinu bojor oge sarua deh. Nya. Dinu hartos naon? Urang kudu bisa nanggung ka nyeri. Ieu mah boga ka nyeri ka teungeunna teh ditulis di status WA. Nah naonan moal mata kubaran. Bahayana ibu-ibu tatkala urang meunang ka teungeunah ti batur terus ku urang teh teu bisa nahan diobrolkeun ka teman urang. Leuheung teman urang bisa menutupi salilana nu diomongkeun ku urang. Nah lajang teu bisa akhirnya bakal kumaha? Bocor bakal nepi, masalah bakal leuwih gede. Nah matak ina kahirupan mun hayang bahagia ulah sok nganyerikeun batur jeung kudu narima lamun batur nganyerikeun. Antep we ku urang teh enjoy da naon sababna di mana jelema geus ngewa walaupun dawuhan Imam Syafi'i ya. Dawuhan Imam Syafi'i wa ainur ridha paningali ridha mah walaupun salah alus we. Tapi wa ainu sukhti paningali ngewa mah kajeun teuing bener salah we. Ai sedekah teh sae. Bahkan amalan nu bisa nolak tina seuneu neraka teh adalah sedekah. Tapi katingali kuno goreng ka urang mah sedekah teh goreng we. Pokna teh lah yang kapuji eta mah dibagi-bagi. Empi ka kitu pan. Padahal alus. Karena penilaianna goreng maka nu dipigawe kajeun HDG ditilaina teh naon? Goreng mantak geus lempeng urang mah. Da kabeh ibadah nu dipidamel ku Allah karena Gusti Allah. Aya nu ikhlas teh kieu cek Imam Ghazali mah ibu-ibu, teu atoh kuno muji, atuh teu eureun kuno ngahina. Ai ikhlas teh lillahi ta'ala lempeng ka saha? Ka Gusti Allah. Teu bungah kuno muji, atuh pek wae nu muji. Aya nu ngahina atuh pek teh teuing da urang mah geus lempeng karep we kitu. Teh naon nu kitu teh? Ikhlas. Dipuji atau nu adan di masjid kuata suarana tarik zaman ngelawung juga hayam pelung cek nu ngupingkeun saha eta nu adan meni saya teuing cenah napasna panjang suarana sae kadenge kuno adan meni atoh eta dipuji bakatku atoh adan lohor ke jam 11 berarti teu naon nu kitu mah gambaran teu ikhlas. Aya di nu adan goreng suarana teh saha eta nu adan mun sadang mereka cekek aing teh ceuli kuat karaceng cenah ngadangeuna oge kadengieun ku nu adan da embung adan deui nepi ka paeh we tah yang adan di si eta berarti ieu gambaran dua jelema nu teu ikhlas. Tah mata kudu siap menerima batur ngagorengan karep teh teuing we da urang mah teu nyusahkeun tidak masalah pokona mah lempeng we kitu bahagia grapek lamun peduli kana gorengan batur ngagorengkeun batur hirup orang kagalau-galau. Da sabab jelema mah tadi teh anu resep. Aya nu ngewa, aya nu biasa-biasa, aya juga kana cihujan tadi ge. Begitu aya jelema kadange mau berita, "Cu si itu ngagorengkeun, jo jadi pikiran, galau kiceup eta batur mah nanaonan, kariweuh. Riweuh teh. Riweuh lempeng we urus karep dah teh teuing, teu urusan kitu. Bunga mah kira-kira lamun kitu. Tapi tatkala orang lain jelek ka urang terus kurang jadi pikiran, jadi masalah mah ka urang. Jadi masalah. Matak nu kadua mun hayang bahagia hirup ulah nganyerikeun batur kaful ada dawuh Imam Syafi'i, ulah nganyerikeun batur terus kadua kudu bisa nahan ka nyeri ti saha batur geus we sakitu beres. Dua tah balikan deui. Jadi lamun hayang bahagia di dunia bahagia di akhirat teh hiji kudu beungar hate. Kadua ulah nganyerikeun batur jeung kudu bisa nahan ka nyeri ti batur. Katilu dawuhan Imam Syafi'i. Anu matak nyababkeun bahagia dunia bahagia akhirat nyaeta nu katiluna aklul halal,
tuangan sing halal jadi sumber ketenangan. Mata kade hati-hati ayeuna moal ibu-ibu mau di lembur-lembur sok loba geuningan eta Bang Emok katanya kade bisi kitu sabab eta riba yamhur riba wa yurbis shadaqah. Allah bakal ngahapus keberkahan tinu riba anu matak subur mah anu matak barokah mah sedekah. Unggal poe salah saking sok ngariungnya. Kami berjanji akan membayar sesuai waktu. Eta anu kitu segala. Ya aya jadi penceramah kudu sagalanya homeh payu. Oh teuing urang mah cenah. Kana eta Bang Emok, loba salaki rumah tangga nepi ka hancur akibat gang Bang Emok. Kade tadi lemur-lemur. Anu nganyuk pamajikan, nu poya-poya pamajikan, nu senang-senang pamajikan. Giliran salaki balik nyabat di Jakarta. Bapak hutang ka warung ka Bang Emok 10 juta. Nu ripuh, nu bungah-bungah pamajikan, nu poya-poya pamajikan. Giliran mayar mah eta hutang dibayar ku duit make ku salaki sagala. Semer hutang ku salaki atuh. Ku duit make ku salaki sagala mah. Kos nu boga we salaki bayar ku salaki. Ambeunina. Nya, ku duit doa tah. Wali basut takwa. Aklul halal nuangna barang halal. Ieu ibu-ibu ketenangan urang teh makanan minuman dari perkara yang halal itu menjadi ketenangan. Jadi kekuatan. Naon sababna? Darah daging nu aya dina badan urang adalah saripati makanan. Di mana nu dimakan halal timbullah ketenangan. Dalam ibadah tenang, kehidupan tenang, dan naon dah halal. Tapi lamun haram gegebegan eta kadaharna oge. Nya. Reji tah? Tilu berang teuing ya lila teuing. Tuh nya harudang kitu teh. Nu kaopat awas ya. Mun hayang bahagia walibasut takwa. Hirup urangna sing takwa. Apaan takwa? Takwa teh kieu definisi takwa dina kitab Nasaihud Diniyah. Dawuhan Imamul Haddad. Ngaran takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi dhahiran wa batinan. Turut kana parentah Allah jeung ngajauhan nu dicarek ku Allah dohir batin. Sabab aya kieu ibu-ibu dohir nama keur ngaji, dohir nama di pangaosan tapi hati nama ka mana we? Kalau ka ngomongkeun ustad, aya nu kitu eta teh. Awakna mah di pangaji. Awakna mah keur ngaji ngariung eta cek hatena, ustad we yakieu dilela teuing. Rek we kumaha ngeusanana eta teh. Berarti eta can takwa nu kitu. Awakna di pangajian hatena mah ka mana? Besok aya nu kitu. Lamun di lain suudon. Sakitu eta tuur tu daek cicing teh kudu geus hila geus nyang hunyar. Awak nama di pengajian atau sasalaman kalau kabeh ibu-ibu juga nu sasalaman berarti eta dohir nama ibadah hatena teu ibadah. Cuk dawang cuk kota dipapai sasalaman. Sugan teh heueuh silaturahmi puguh nulukun gulang pada paloba teh saya aya nu kitu. Umpamaen tong emang kitu. Heeh. Keur ngaji suga ari make ketebut-tebut cinung aya nu kitu keur ngaji. Ari mah cenah teh geus 2 minggu kudu panjat hareudang. Hanteu make kituanan. Asugan teh heueuh boga penyakit hareudang. Puguh nuleukeun gantel kongkorong pada gede eta mah. Berarti eta nu kitu dohirna keur ngaji atuh hatena mah keuria nu kitu. Berarti can naon nu kitu? Can takwa. Da takwa mah kudu dohir batin, dohirna taat atuh batin ge taat. Tah eta takwa nu bener. Geus kalima, ngeusan teh kalima mah. Ngeusan. Eta teh ngeusan. Nu kalima sing takwa mun hayang bahagia. Sabab dawuh Allah dina Quran, kabahagiaan teh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap kesulitan aya kaluarna keur jaman nu takwa. Kabahagiaan, kabungah, kasenang ku Allah dibikeun ka jaman nu takwa. Dunya akhirat. Nu kalimana mun hayang bahagia di dunia wasiqatu billahi fi kulli halin ati urang sing nyarane sagala rupa ka Allah bahwa nu terjadi katangtosan ti Gusti Allah. Eta moal menyesali nanya bet kieu make jeung bet kieu geus kitu ti dituna. Jadi urang ngayakinkeun naon perkara nu terjadi papareun ti Allah terbaik ka urang.
Allah teh kagungan sifat Rahman Rahim. Nyaah jeung tadi dua asmaul husna dibaca. Nyaah jeung deudeuh piraku nu nyaah jeung nu deudeuh mere nu teu ngeunah ka urang. Walaupun karasana ku urang teu ngeunah, hakikatna kanyaah ka deudeuh ti saha? Ti Gusti Allah. Matak mun hayang bahagia nomor kalima wasiqqatu pilah ati kumandal ka Allah sakabeh perkara nu terjadi katangtosan ti Gusti Allah. Matak aya qada qadar. Qada apa qada? Qada mah katangtosan Allah di alam ajali ke di jero beuteung eta disebut naon? Qada. Terjadina eta qada disebut qadar. Tak urang kudu ngariung ayeuna di dieu dina acara tasyakur pernikahan teh intan teh geus aya qada nama tiba heula urang keur di umur 4 bulan di jero beuteung. Terjadi we ayeuna disebut naon? Qadar. Ari qada keur taun 2023 tos aya teu acan? Nya atos qada mah. Nu acan mah naonna? Qadarna. Jadi urang teh berjalan dina qada qadarna Gusti Allah geus kumaha engke we isukan kumaha katangtuan ti Allah we kitu. Manusia hanya berencana tapi Allah yang menentukan. Aya qada qadar sok urang lamun sadar kadinya da tenang atuh hirup teh. Ieu mah pedagang ti isuna bet kieu nya enggal gara si eta dagang jadi ti isu tuh goreng sangka we untuk lihat teh. Akibat teu aya naon? Teu kumandel kana qada qadar ti Gusti Allah. Apapun nu terjadi terbaik ti Gusti Allah. Sabab eta katangtuan ti saha? Ti Allah. Allah nyaah Rahman jeung Rahim moal mungkin mere nu terbaik. Apapun yang terjadi dina rumah tangga, dina kehidupan nu terjadi semuanya terbaik ti Gusti Allah. Allah mere kabagjaan nu leuwih ka urang. Henteu. Matak urangna sing yakin kana katangtuan ti saha? Gerapek bahagia der keuna jeung kieu oh ieu terbaik ti Gusti Allah. Bungah moal bungah pikiran we naon ke di pikirannya karuyeuh riweuh da geus kitu teh dituna na bet kieu nya lain bet kieu geus kitu ti mana kok kitu eta disebut qada. Qada teh katangtuan ti Allah di alam ajali. Terjadina eta qada disebut qadar. Hari ini kudu ngariung di dieu pernikahan teh intan sudah ada di qadana. Terjadina ayeuna disebut naon? Qadar. Seperti itu. Tidak ada yang perlu disesali nu ka belakang. Naon sababna? Geus qada qadar Allah seperti kitu. Bahagia we kan itu nama. Kartos. Nah, jadi mun yang bahagia teh kudu kumaha? Sing beunghar hate. Kadua ulah nganyerikeun batur jeung urang kudu bisa narima dinyerikeun ku saha? Ku batur tong hayang males berarti bisa narima. Maka tilu sing halal barang tuang. Kaopat sing takwa ka Allah. Kalimat sing yakin apapun yang terjadi katang tuan qada qadar ti Gusti Allah. Kahartos ibu-ibu yang geus geus kaharti manaon deui da ngaji mah nu penting mah kaharti. Abdi baheula keur masantren Pak Haji Ramdan sok diwurukan ku guru kieu. Ieu maneh mun ngaji jeung jamaah tanya kahartos acan. Kudu kitu ka jamaah teh. Mun ceuk jamaah kahartos, mun geus ngomong gitu buru-buru eureun. Mengpeung kaharti bisi paroho deui kitu maksudna mah. Ngan lamun jamaah ditanya ibu-ibu kahartos, sok ibu-ibu acan. Mun ngajawab kitu buru-buru eureun. Naon sababna kacape-cape. Ngabaham-blam ti tadi teh kaharti mata geus eureun we. Cekap sakitu doakeun ieu panganten pun lanceuk moga-moga sing berkah dina rumah tanggana. Ya. Moga-moga rumah tangga dunia akhirat. Rumah tangga di dunia parat nepi ka akhirat. Di dunia sasarengan, di akhirat tiasa sasarengan. Amin Allahumma ya rabbal alamin.